Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sate acan asupkan obrolan depangkeun. Nami abdi Almira Eka Putri di kelas 17. Hadirin anu dipika hormat, salam sejahtera pikeun urang sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina kasempatan ieu abdi tiasa nyamperkeun biantara ngeunaan pentingna pendidikan. Dina kahirupan ayeuna, pendidikan teh kaos kunci pikeun muka panto kahirupan anu leuwih sae. Urang teh kudu sakadar bisa maca jeung nulis, tapi oge kudu bisa mikir kritis, gawe bareng, jeung adaptasi kana zaman digital ayeuna. Sabenerna, sakola teh lain ngan ukur tempat diajar pelajaran, tapi tempat urang latihan jadi jalma anu mandiri, tanggung jawab, jeung miboga cita-cita. Malah kadang di sekolah orang manggih sobat, pengalaman, jeung guru-guru anu ngajarkan kahirupan. Tapi ingat, pendidikan teh lain ngan ukur tanggung jawab guru atawa kolot, tapi tanggung jawab urang sorangan oge. Hayu urang sing sabar diajar, rajin maca, jeung ulah sieun gagal. Sabab gagal teh bagian tina proses pikeun jadi leuwih hade. Tungtungna, hayu urang sami-sami ngajaga semangat diajar, sangkan bisa ngahontal cita-cita jeung ngangkat derajat bangsa. Sakitu ti simkuring, hatur nuhun kana perhatianna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.